ternyata lamun urang sering salat duha sekali, dua kali, tilu kali, poe, sepoe, dua poe terus we. Setelah 40 poe bakal ngarasakeun nikmatna ibadah. Embung nu ngaran teu salat. Sanggeus salat embung teu berjamaah. Eta balukar tina salat duha. Bakal dibere ngeunaheun geura ge. Eta geus kapanggih ku wali Allah nu ngaran Syakikil Balqi. Ngeunaheun sacara ternyata tina hasil duha ngawarung, mun ngawarung teh mah jadi lancar ngawarungna. Anu balanja Masya Allah eta ngeungkeuy ngahutang kabeh. Henteu, siapa tuh inget ka bangkrut bae sih. Henteu, lamun tani Masya Allah subur tanina. Ieu berkat salat duha eta nu kos kararatina mah geus biasa, tapi nu istimewana bakal dibere tarkadzunub. Embung urang ngalaksanakeun dosa. Bakal hayang ibadah sebab dibere ngeunaheun duha nomor 1. Nomor kedua, talabna dia al-kubur kaula neangan supaya caang kuburan teh berbagai cara neangan fawajadna ternyata aku kula kafangi fi sholatil lail salat tengah peuting tahajud. Begitu salat tahajud Allah aku loba-loba jeung urang raca bangun 2 rakaat bae. 4 besi gering. 2 bae 2. Daripada engke gering dibawa ka mantri kunaon saya mabok tahajud. 2 bae. Shalli salat tahajud rakaatain lillahi ta'ala Allah ak syaratna sareh heula. Syaratna sareh heula sanajan sakrajep. Lamun hayang salat penting tapi can sare cenah kiai witir 11 rakaat. Witir geus cenah kiai ibadah mah biasa salat hajat. Salat hajat ge geus cenah kiai salat tasbih ngomong doang geus ya. Keur dongeng doang keur dongeng geus di mana. Nyaho ngaran teh nyaho rupa salat tasbih. Nah, mun can sare salat mun geus sare tahajud. Sabaraha rakaat ge tahajud mah sadaekna urang minimal 2 rakaat. Nah, ketika diasupkeun ke jero kubur Masya Allah cak batur ieu kubur teh poek ternyata caang nanya Ki Basurudin nanya ka malaikat kok ieu caang amat oh ieu tahajud Masya Allah begitu aja pede paeh kan poek nyana nanya ke malaikat cenah caang iraha maneh tahajud kula sok tahajud cenah ieu penting teh wal penting tahajud tahajudnya karena Allah apa karena karung kajahoan kan aya kerna-kernaan lillahi ta'ala Masya Allah lamun urang tahajudna 2 rakaat tarolah 10 watt lamun 4 rakaat tadi 5 watt, kuari 10 watt. Lamun kuari gedep rakaat, wah 20 watt. Masya Allah. Lamun urang bisa 10 rakaat 100 watt. Waduh. Caang di jero kubur teh. Kapanggih ku kisah Kikil Bakli fawajadna fi sholatil lail. Caang kubur teh kapanggih bila salat tahajud. Mantak wayahna ieu ti kuari tahajud 2 rakaat bae. Kukula barang geus dicerita-ceritakeun kieu ya alhamdulillah ngaji pendi tahajud. Barang teh tahajud sare deui subuh korban jam 7. Ai tahajud ai subuh koboan. Usolli fardhu subuh koboan. Ieu teh beres padi. Aya jelema nu kos kieu nya. Nah ieu Syakikil Balqi jaritakeun fawajadna fi sholatil lail. Ya Allah ya Rabb. Talabna su'ala munkari wa nakir. Kaula neangan pisalameteun jang pertanyaan malaikat munkar nakir. Tingali ku kaula pagawean. Ternyata fawajadnahu fi qiraatil Qur'an. Kapanggih kukula horenganan jang ngajawab pertanyaan soal munkar nakir adalah maca Quran.
ya Allah ya Rabb lamun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nama tamat Quran teh berang satamatan penting satamatan hese ngomongkeunana tak kos kitu mah kabelah dieuna nyana salat 2 rakaat tahajud usolli sunat tahajud di rakaatin Allahu akbar rakaat awal di alif lam mim datang ke surat kahfi rakaat kedua di surat kahfi datang ke qul a'udzu birabbin nas masyaallah karim kabelah dieuna sarakaat satamata 2 rakaat satamata kata si kubangun ngukur nanya kumaha macana urang lamun keur sajuz setengah jam benu lambat setengah jam berarti lamun hayang tamat sabaraha jam ngaji cepet atuh diajak kan angel setengah sajuz teh ya 5 naon gitu ngaranna setengah jam kuari 30 juz cepet sabaraha jam 15 tahun nu bener sih hitung coba bener ese kok ieu bisa rakaat saquran 2 rakaat saquran deui alamna nu beda horeganan alam teh karasa ku urang mah alam kieu alam syariat di alam luar syariat mah eueuh ieu eueuh berang eueuh peuting eueuh jam ngancelok ka alam eta seperti kos gitu aya kene kuari ge nu seperti gitu teh aya kene oh kiamat lamun nu kos gitu anu kos kubaca na kiai eta anu lamun hayang ka Mekah Mekahna dideketkeun teu ngalengkah salengkah mantak jangan mah gilir ge teh kudu naik mobil atuh jangan mah nu gilir nu ngora dideketkeun ngalengkah ka dinya nah nyaho-nyaho mandi bae geus di nu kolot blon teh jelema nu kos kitunya tah ieu oreganan maca Quran maca Quran eta teh kajahoan ku kutubul aulia Syakikil Balqi ngajelaskeun nyana geus nempo ka jelema-jelema ahli Quran eta ditanya ku malaikat munkar nakirna babarieun jasa Allah geus teh hese jawab ahli Quran jelema talar Quran setelah talar Quran ustad geus talar Quran kebelah dieuna jadi calo Quran teu dibaca jadi calo tanah Quran teu dibaca 10 tahun nyana nyaloan akhirna Quran poho boleh bejakeun begitu poho nyana bebejak ka kula kiai aduh cenah kula ieu talar Quran aju kula nyalo 10 tahun akhirna sugih henteu Quran poho cekeun ieu kukula rada dicarekan talar deui awas ya lamun sampekeun ka paeh haju ieu Quran can katalar siksa kukula hafizul Quran cilaka sia lamun datang ka paeh henteu kembali deui teu kudu dicaritakeun hadisna waktu langsung we nyana balik ka mana alar deui Quran oh dimulayan deui terus encan kaburu katalar maot jelema teh maot bae salat kubur di tukangan imah wasiatna menang merenganan satahun tirkah eta tanah teh dek dibagikeun majikan anak nah laporan ka kula ieu daek nu meulina asal kuburanna pindahkeun kumaha ge pindahkeun geus kuburan maka ditu ka wakaf digali masyaallah eta awakna dampal eueuh dagingan engke bitis datang ka tuur aya tuur eueuh dagingan ka dieu enclok-enclokan belah dieu eueuh dagingan belah beuteung aya saeutik belah tukang ka dieu eueuh dagingan tah eta hafizul Quran nu poho disiksa tah ulah nyaritakeun jelema nu beleger loba jasa ketika digali kuburanna beleger padahal jelema bodoh ikhlas waktu ibadahna geus lain saeutik ka makos kitu mah loba aya jelema kiai beledegan kiaina wah hebat jasa begitu maot bau mayitna ge lamun urang Abu Yadahlan ketika maot guru abah guru urang sararea nuanieun kan mandiat nungguan abah begitu abah datang karak di pandian nu bantak teu wani kunaon seungitna luar biasa
Masya Allah sengit. Aya kiai, tilu kiai nu ngundang kula. Encan di Pandia bau. Encan di Pandian geus bau. Kula nanya, ieu pagaweana salian nyai naon sih? Orenganan ngeridit-ngeriditkeun. Ngeridit-ngeriditkeun. Atuh pan ieu mah nya ngriditkeun, nya ngridit atuh geus. Atuh geus ka apa ieu mah? Geus pokokna. Teu bisa kuku bae teh mah jero. Teu tanggung jawab geus pokokna. Seperti eta. Ya Allah, ya Rabb. Lamun guru kula di Garut, geus hese nyaritakeunana seungit we. Jadi kubur memehna ge kula nyana hayang di Pandian, memeh mah hayang di Wuduan, kula di Isangan, di Pandian, di Wuduan, terus dibaringkeun. Bebeja ka kula, lamun aya nu salam ulah dijawabnya. Bener anu assalamualaikum kadenge. Kula di luhur kasur. Nyana nu ngajawab salam. Bisa nyaho kitu. Untuk lila maot lah. Ngeunah ningali sengit. Sababaraha kiai sengit tapi asa babaraha kiai bau. Tah nu ngahalal-halalkeun bangsa duit bank, riba terserah. Endek mangga bae, endek heheg bae. Cuman seperti eta tah urang garan bakal maot. Bakal pae. Siai bae geus kos kitu, komo si ieu. Geus teu kudu caritakeun. Jakuarina ge geus ka ambe. Can maot geus ka ambe atuh kumaha. Mantak kukula diajak ka mamana ge pamajikanna, tilok nanyakeun tilok naon. Ya tilok sugan telepon pamajikanna, "Kiai aya salaki." Ya tilok, anyana tilok deui. Geus dianggap paeh heula. Orangnya lain paeh jelemana, paeh etana lah pokoknya mah gitu. Dicak pemajikan geus manfaat aja. Tah, nomor kahiji, nomor kadua, mantak maca Quran kade. Ibu si kade, aduh cenah geus kaburu teu bisa ja baheula mah teu belajar. Naon nu bisa kuari? Bisana cenah kulhu Quran keneh. Geus baca kulhu saloba-lobana. Ulah kurang ti 200.000. Jadi atakah eta kulhu? Jelema anu maca kulhu sampikeun ka 200.000 haram awakna ka neraka. Deuk kumaha coba? Cak Kangjeng Nabi eta maca ti kuari kulhu. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tenden make batu hiji. Qul huwallahu ahad. 200.000 200 batu. Bisa pakai ngabangun imah eta. Tah. Hiji nomor kahiji guys, nomor kedua, nomor katilu. Hiji tadi ka naon kitu ngaranna nomor kahiji neangan naon tadi nomor kahiji salat duha neangan tarka dzunub, nomor kedua dia al kubur, nomor katilu soal munkar nakir maca Quran, nomor kaopat talabna ubur sirat kaulan neangan supaya lancar di jembatan siratal mustaqim, neangan pagawean kaditu ternyata fawajadna fisaum wasodaqoh kapanggih di puasa jeung sodaqoh. Ya Allah ya Rabbi, jelema anu sok puasa di luar Ramadan Senin Kemis komo terus-terusan puasa tapi lillahi ta'ala ulah hayang nanaon aya nu sok puasa tuh aing 40 poe puasa mana golok pantas puasa saya juga golok. Nah, itu lain puasa do kos gitu, puasa karena Allah. Ayo santri 7 penting puasa bae. Beh, bukan lagi cabai rawit. Beh, pohara jasa. Sek puasa naon sih hebat amat. Pasang-masang sarwiti aing goblok ceuk. Sarwiti ditanya nyiduhan ka aing. Ayo poterkeun ku aing sia tasbih. Ya Allah, atuh lain puasa kos gitu lain. Ya, sarwiti mah teu kudu puasaan ku aing mah. Bawakeun mobil beat motor. Lah sia kosok jasa bisa maca beat segala naon beat. Masya Allah. Tapi kadang-kadang aya sih awewe teh dibawakeun mobil ge embung bae. Tapi begitu diputerkeun Izqala Yusuf, Masya Allah. Mana Kang Pendi? Emang enak. Ya aduh, abdi rindu cekeun teh. Mana Kang Pendi mana? Cekeun. Jangan keluar pede teh horenganan make bata jeger bae. Sia ngaganggu aing bae. Ya Allah ya Rabbi. Nah, ieu ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim.
kabeh urang bakal ngajembat. Justru ngajembat teh orang ayeuna. Urang kuari keur aya dina jembatan Shiratal Mustaqim. Kuari ngajembatna. Anu kuari sering sedekah, nu kuari sering puasa, eta ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, masyaallah aya anu sakilat kos kilat datang ke surga. Aya anu kos manuk plek langsung datang. Aya anu kos kuda sak datang ke surga. Aya nu lumpat plek. Aya nu lempang, aya nu ngesot tapi tetep bae datang. Aya nu kakarake salengka dua leka gejebur. Iya. Jalan ke gejebur bae bagus tadi awal. Aduh, kadean teh kumaha tuh. Sedekah. Masya Allah, can nyorang kula ngadenge di pondok anu ngaluarkeun zakat. Di saya hiji penny jajan malah mah zakat batur dicokotan. Aya jelema ngahadiahkeun kipas di masjid. Masya Allah, maot tiis. Di jero kuburna kan ditanya. Begitu ditanya maca Quran osok, ieu tiis daun ieu tiis. Tiis teh maneh baheula ngajariahkeun kipas di masjid. Masya Allah, hanjakal teu AC ceknya teh. Aduh, nyaho kieu mah. Ieu kipas-kipas anu kuari dinikmati di masjid tah kuari maneh nu tiisna. Masya Allah, alhamdulillah, cek tiis kan. Sedekah ieu. Dak jelema ya Allah ya Rabb. Mang Haji kula ieu can dahar ti kamari. Yah tah bere. Tah. Aduh, dulur kula ge ieu teh sararusa tah dibere. Tuh batur anu keur sempit hatena kemudian dibere jembar hatena ngenyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim na babari. Datang ka Haji Pendi. Haji, kula ti kamari cang dahar. Saha? Ye, tu lain dahar sia. Teu kuat coba. Lain dibere din. Ada ini kadege aing dinasehatan ku aing. Ye, aing jelema hirup mah. Ya sing hadis ya. Datang ka sia teu dahar berarti kan kudu usaha. Jelema kan keur lapar dibere nasehat. Lapar mah bere sangu lain nasehat. Nyana geus kieu bae tukang nyekelan batu mana ya ku aing. Aya sia ku aing sia diwewelkeun sia ku aing. Masya Allah. Ai jelema butuh dahar, bere dahar nasehatna. Jelema butuh ilmu, bere ilmu nasehatna. Jelema hayang kawin, bere awewe nasehatna. Nah, ieu aya jahe, kemudian hayang kawin, bere lalaki. Eta ngaranna nasehat. Siap. Oh, siap. Hayang. Atuh saha nu hayang awewe kemudian nyana. Pamajikan geus ngusir. Tah ieu nasehat teh lain ceramah. Nu asli mah kumaha kebutuhan. Masya Allah karim. Nah iya kuburi sirat kapanggih ku kisakikil barhi. Ternyata dua hiji puasa nomor kedua sedekah. Sebab eta adalah sarana pamereti Allah jang nyalamatkeun urang. Ketika urang jadi jelema sugi, kiai mah meureun zikir penting teh, kiai mah maca Quran, santri mah meureunanan sholawatan, aing mah sakieu ayana lah, aing mah endeup ngagunakeun sarana nu aya ti Gusti Allah dititipan harta. Nah, petakeun ku urang parkir miskin mana yatim piatu, masjid mana nu can anggeus, tetangga mana anu butuh. Ya Allah, pondok pesantren mana tuh pan ieu mah aya masjid ge anu datang ngaji ieu keramik dan can bejakeun ka masyarakat sok geura saha anu siap karo Mang Haji Panderi tuh panjang mah teh atuh masyarakat geus beres kabeh aya kene kakurang maji aya kurang mangsa 10 meter kan coba nu sejen heula beres leuwih duitna leuwih ieu Mang Haji kadegeun duitna basah tokoh masyarakat kos gitu. Nah, lamun tadi jelema mere kipas, ai prak di pondok papan kipas leungit. Barang diteliti. Barang diteliti si eta nu nyokotna. Ya Allah, laporan ka kula Kiai kumaha cenah naon.
Batur makan jariah kipas ieu mah ku Haji Pendi can dicokot atuh teu aneh boro-boro kipas kotak masjid ge pan laleun geus tah ieu si Hade ya si Hade nomor kaopat baca Quran jang soal munkar nakir jelas tamati kisah kikil balki nomor kaopat ka tilu nomor kaopatna ieu sedekah jeung puasa urang teu kuat sedekahna tiis bakalna di jero kubur deh urang loba sedekah teh ya Allah ya Rabbi di jero kubur ngeunaheun tiis nanya urang ka malaikat aya titisan ieu kipas aya tiis nu ieu tiis sa ieu ngabungahkeun fakir miskin masyaallah ieu nu pohara jasa tiisna tatangga ieu pohara jasa aya tiis pohara amat kahandap-handap tiis ieu keramik masjid ya Allah ya Rabbi gunahin jasa sedekah ke lancar di jembatan Shiratal Mustaqim kalima talabna zillal arsy abdi neangan iiuh aras ke di akhirat urang kepan dikumpulkeun di mahsyar kiamat ba'ats udang ti kubur berangkat kabeh ka mahsyar panon pengan sadeupa sakieu deuk kumaha sakieu langit kaopat panas par engke mangan sakieu satangtung panas aya nu kesang teh liput aya nu kesang datang ka mata nu kesang datang ka irung nu kesang datang ka sungut nu kesang datang tergantung kumaha amal-amalna masing-masing panas tah engke aya anu seserian we batur mah kapanasan nya nama kieu malah meneangan rokok di sampul aya rokok we sia dagang rokok di akhirat pabrik ge sareueus elok enon nah batur kepanasan ku iman teh cak panas kan Arsyida kisah kikil